Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun balik dehnya eta di channelna Sundana Barudak Ngurah. Alhamdulillah. Aduh, kumaha penontonnya tos panginten juga nanti penonton tos ngatos-ngatos abdinya. Alhamdulillahnya ka penonton oge abdi teh hilap teu meleh ngadoakeun nya eta sehat walafiat, rizki na berkah, sinarang anu usahana kan usahana ieu mah nya kan usahana lancar sarupina tah anu teu gaduh usahana mugia aya milikna nya insyaallah pasti aya tah sareng anu teu damang mugia sehat deui mana eta nya tah di konten abdi nya panginten ieu aya rencangan abdi biasa anu rencangan abdi nya eta host Sundana Barudak Ngurah Kang Yanyan ieu dipasihan berkah anugerah amanahna nyata gaduh putra kasep pisan alhamdulillah subhanallah. Badeti orang kafir lahir nama badeti luar nikahnya tetap suci komo ngarupikeun amanat kata Allah Subhanahu wa taala sarta ieu murang kali teh tos bertauhid tos akidah Islam tos Islam gitu sakumaha bidau Allah kul Lahirnya sebelum Ramadan.
Jadi kumaha lah dina suka pada pola ayeuna. Alhamdulillahirabbil alamin, parantos rengse nembe kontena tah nembe teh penonton tos nontonnya. Geus puguh geus nonton aja. Panggeulana. Tah ayeuna kelarasan tos aya Kang Yadian nembe ku abdi ditelepon da lami atuh gitu tah. Ayeuna tos we kudu dijieun konten segala tanya. Nya kena bagi kan ieu teh suatu berkah. Eta Kang Yadian ayeuna tos gaduh putra, aduh jaman pambeget kasep terus nanya balan kaleuweung bener balan kaleuweung kena teh aya ngicik pasti ngiring. Lain pabi urang ditaros si Kang Yadian dia ayan kumaha ya tos gaduh anugerah anu terindah teh kitu tah. Ya alhamdulillah lah. Puji syukur. Eta masalah sahiji titipan di Allah Subhanahu wa taala. Laras pisan. Da kunaon aya disebut titipan. Da urang kan teu apa, eta bakal gaduh putra. Terus umurna duwi ka iraha, urang oge duwi ka iraha. Mun disebut titipan teh kan urang teu bisa ngahalang-halang kan. Oh nya. Eta takdir urang sampai ka mana, rezeki urang deui ka mana kan eta mah kumaha Gusti Allah, berarti titipan teh bener lin. Urang teu bisa nyegah. Laras pisan gaya eta mah nya. Lamun eta nu urang, hak nu urang meureun rezekina urang hayang sakieu. Lamun misalkan urang umur urang ieu sebagai bapana, urang kudu nepi ka sieu moal bisa. Da kumaha Gusti Allah, berarti leres hirup teh kabeh titipan. Laras termasuk urang kali eta. Eta nonton aduh. Kan meureun tiasa janten ku urang dididik kanu kasayang, utamina mah urang kanu ibadahna cing soleh segala rupina meh janten kita tiasa ngajahit urang kedah eta mah wajib ngajahitna di kehidupan urang mungkin tah gitu. Jadi dunia mau di akhirat urang cing salamet lah sadaya. Amin ya rabbal alamin. Teu abdi sareng keluarga abdi teh ilapuge ka Kang Ari. Laras sangka para penonton eta subscriberna sudah laras aduh mereka hebat gitu Kang yang tadi na wawancarana abdi mereka kuat yang bisa jaan. Terus kumaha ke salajengna eta maksudna kayak eta maksana teh naon teh ya untuk kedepanna eta barangkali kumaha tah nya panginten murang kali mah pan ku urang belajar dididik. Urang ngadidikna ngawitan tetep dah akhirnya di ngawitan lahir ge eta mah tos jelas tos suci nya. Ulah sampai ke urang di perjalanan eta diarahkeun kanu mungkin anu teu sesuai jeung tauhidna. Digebrolna eta. Jadi urang teh pas digebrolna di adanan, teh di adanan deui. Tah eta. Berarti urang teh nu utamana mah tetep udah emut. Laras. Kanu kagunganna yang segala rupina teh ngan saukur titipan. Gebro kadunya nangis ditinggalkeun careurik deui wae. Tah eta laras kagaya hebat pisan anu ampun eta pas ngalahirkeun kumaha asa teh aya Kang Yaya sebenarnya ngadongeng mah ari pas ngalahirkeun pada abdi mah teh ngalahirkeun. Nya dilawan ada eta masana teh ningalin teu kitu tah ada kita penonton oge ada hoyong terang meureun pas ngalahirkeun abdi mah teu kiat upami ninggal istri teh karunya gitu. Tetangga lah sampai nyumpun gitu. Nyonya pas ngadangong kalau langsung alhamdulillah geuningan ke aya hilap pada ngadanan kumaha ieu saking hubungananya umurang kali tong letos lungsur salamet nya istri abdi nya putra salamet kan urang teh duwikeun ka ayeuna duwikeun ka hilap aduh kudu kumaha hilap teh cari adanan langsung merah tah aduh dongengna aduh ampun penontonnya kuat hilap ku adan pangitana ku saking bungahna gitu eta teh aduh alhamdulillah nya pas lancar tah gitu aya kendala aya nanaon tetep utamina mah urang ngadoa
urang pasrahkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Urang mah teu daya teu upaya arifnya. Tah gitu terus Kang Yan. Eta we panginten sakitu ge abdi mah. Gitu. Nuhun pisan Kang Yan, nuhun pisan. Aduh. Gede. Taya antos ya. Sanes pangarosan terus saya. Tak eta. Da udah mah salah aku panarosan ya. Lain pananya Menghibur. pananya mah tukang parkir, pananya Nah gitu pangitan penontonnya. Alhamdulillah ini terus diwawancara Kang Yan dugikeun ka lah gitu teh lah. Pabaliut. Tah, tong hilap pangitannya para penonton abdi subscribe teh nya. Ieu. Teras lanjutkeun ke pangitan konten urang nya eta ka kemana Kang Yan teh? Rencana urang kan? Di bulan Ramadan ieu. kewenya rencana ya ieu Rencana yang pelanggaran aja. Nah, pangitan tetap stay tune terus nonton ya. Pokoknya nama di channel naon Kang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.